Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para kaum muslimin, para santri online ataupun offline, para pemirsa, para penonton Sukalillah multi channel, lujeng tepang deui di channelna Majelis Taklim Sukalillah dina kajian kitab Safinatun Najah. Dina video nu ayeuna urang lajeng kana pasal anu ka-33 nyaeta pasal tentang waktu salat. Margi periogi pisan waktu salat ku urang diuninga, di mana awalna oge di mana akhirna. Sering kajantenan mun misalkan urang angkat-angkatan atau uihnya nyabaan, misalkan dugi ka tujuan teh setengah tilu, aya saparapat jam deui atau setengah jam deui ka asar. Ta eta teh sering cenah majarkeun waktosna tos heep, waktuna geus beak. Padahal aya keneh waktu teh eta akibat naon? Kumargi teu apal di mana batas-batasna beakna waktu salat. Tadi dina pasal nu ieu urang bahas hiji-hijina waktu salat anu 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ka-33 paslun auqatus sholati ari pirang-pirang waktuna salat khamsun eta aya 5. Nya 5 waktu salat sabab naon? Salat fardu aya 5. Kahiji awal waktu duhri ari mimiti waktu duhur. Jadi diawali ku waktu duhur. Mimitina teh iraha jawalus samsi, lingsirna panon poe, wa akhiruhu masiru dilli syai'in eta jadina kalangkang hiji perkara mislahu kana pantarna itu perkara ghairu dilil istiwa'i lain kalangkang istiwa. Nah, hiji batas waktu duhur teh timimiti lingsir matahari atau panon poe dugi ka naon nepi ka jadi kalangkangna setiap perkara teh sarua. Itu nepi ka urang ku bahasa Sunda we di dieu nama akurna hiji kalangkang tak kitu, lain kalangkang istiwa. Contoh kieu mun misalkeun ku urang digambarkeun, misal ieu wetan ieu kulon, tadi dia urang misal taruhlah teu bisa ngagambarna da ieu sirah urang misal kitu tah. Matahari di dieu pas di ubun-ubun. Nah, ieu teh disebutna kalangkang istiwa, sehingga bisa disebut lamun seug teh mah nyere ditangtungkeun hampir teu aya kalangkangan. Jadi matahari saking ku lempeng-lempengna, tah ieu disebutna kalangkang istiwa. Nah, iraha mimitina waktu duhur teh ti mimiti lingsir, berarti maju sakedik mulai turun ka dieu kan ti dieu ti wetan. Maju nengah-nengah, nah pas turun eta awal turun lingsir ya eta tos asup waktu duhur. Nepi ka iraha wa iruhu masiru dilisaiin mislahu, nepi ka akur kalangkang misa panon poe tos di dieu. Mun ieu 1 meter kalangkangna 1 meter, tah ieu tos masuk waktu asar berarti seep waktu duhur. Nah, gitu gambaranana para wargi sadayana. Gitunya awal na lingsir ieu asup duhur. Nah, pas kalangkang ieu ngakuran ti jebrot matahari, mangka ieu seep waktu duhur masuk waktu asar. Kadua wa awalu waktil asri jeung ari mimiti waktu asar ida soro di mana jadi naon di lukuli syai'in kalangkang tiap-tiap perkara mislahu eta misluhu kana eta pantarna itu perkara. Nah, mimiti waktu asar teh nyaeta di mana kalangkang hiji perkara sarua tah ti dia awalna.
nyebrot gitu ta cahaya matahari. Kalangkang ieu teh akur jeung nu di kalangkanganana. Wajada qalilan jeung tambah saeutik. Jadi waktu asar ieu nah mimiti waktu asar ieu tambah saeutik. Jadi rada-rada panjang saeutik lah. Wajada qalilan. Nah, sasenti misalkan bara senti nambahan saeutik leuwih panjang daripada nu di kalangkanganana. Awalna eta berarti bahasana ti mimiti akurna kalangkang hiji perkara soke bilih ieu mah dicatatnya ieu mah tulisanna rusuh tulisan dokter. Nepi ka iraha wa akhiruhu jeung ari akhirna waktu asar gurubu samsi eta surupanon poe. Nah nepi ka surupanon poe teh ka dieu leungit. Mun misalkan ieu pantai batas pantainya nepi ka teu katempo kitu tah ngalalap ka jero. Hilanglah matahari. Hilang cahaya matahari teu leungit cahayana mangana matahari na leungit mangka di dieu tos teu aya naon-naon ta eta tos seep waktu asar. Gua tah nepi ka surup matahari. Tah. Nu kadua katilu nu katilu wa awal waktil maghribi jeung ari mimiti waktu maghrib gurubu syamsi eta surupna matahari. Waktuna ti mimiti surup matahari wa akhiruhu jeung ari akhira gurubu syafaqil ahmari surupna mega beureum. Layung beureum aya laguna pan mega beureum teh layung beureum. Ieu urang gambarkeun urangnya bola dunia tah ieu matahari misal urang di dieu mega beureum teh matahari tos nyumput teu katingali cahaya namah mantul tah di luhur urang di langit terjadilah pantulan cahaya matahari mega. Nah sok katempo aya mega beureum di belah kulon mun sareupna maghrib kan. Nah leungit teh mage beureum ieu teh berarti matahari ka dieu pisan kitu. Leungit teh mega beureum. Nah ketika dina waktu seep mega beureum mangka berarti seep waktuna maghrib gitu. Maju ke 4 berarti seep maghrib masuk ka isya tah wa awal waktil isya jeung ari mimiti waktu isya gurubu syafaqil ahmari eta surup mega beureum tah waktu isya mah ti mimiti surupna mega beureum nepi ka iraha nepi ka wa akhiruhu tuluul fajri sodiki nepi ka bijil fajar sidik. Nah itu fajar sidik teh masih pantulan ti cahaya matahari karena matahari tos ka dieu tah di belah dieu hibarna teh itu berai-berayan tah kalima kakarak waktu subuh enak kalima waktu subuh iraha awalna teh wa awal waktu subuh jeung ari mimiti waktu subuh tuluul fajri ti mimiti bijil fajar akhirna iraha wa akhiruhu tuluus samsi bijil deui panon poe ti dieu. Berarti waktu subuh mah ti mimiti bijil fajar nepi ka bijil matahari. Tah kitu para wargi sadayana. Tah ieu 5 waktu salat. Jadi ciri-cirina kitu. Lamun can tepi kana batas-batas waktu nu ditangtukeun ieu tingali sok sanajan 15 menit deui apa misalkan sabaraha menit deui aya keneh waktu cukup 4 rakaateun salat we kitu. Henteu kudu ditiir teh ya ta eta loba nu teu apal teh paribasa geus beak waktuna
maghrib jam genep datang ka imah setengah genep aya keneh eta teh waktu sholat teh aya keneh encan seep mending sholat daripada diengkekeun. Nah kitu para wargi sadayananya mudah-mudahan bab waktu sholat ieu tiasa dimengertos ku para wargi sadayana bisina supados langkung paham tur jelas awal jeung akhirna waktu sholat. Kaum muslimin sadayana rahimakumullah, aya masalah tentang awal jeung akhirna waktu sholat anu 5 waktu. Jadi urang mulai bahasa beakeun waktu kajaba lamun tos dugi karena batas-batasan anu tadi dicaritakeun dina kitab Safinatun Najah. Insyaallah kapayun urang bahas pasal 34 tentang haramna sholat. Jadi aya sholat anu diharamkeun dina hukumna naon bae tah, insyaallah dina video anu salajengna. Panginten sakitu dina video nu ieu mudah-mudahan janten ilmu anu berkah oge manfaat kanggo urang sadayana baris pibekleun urang ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.